Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru pengajar anu dihormat serta rerencangan sadayana anu dipikareres. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan berkeping-keping nikmat ka urang sadayana. Utamina nikmat sehat sehingga urang sadayana tiasa ngempel di kelas ieu. Teu hilap shalawat sareng salam hayu urang curahkeun ka junjungan urang sadayana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka sahabatna, ka keluargana, serta arurang selaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kuring ngadeg di dieu teh teu aya lain nyaeta ngadugikeun tema bahaya-bahaya ngarokok. Sapertos ibu sareng rencangan sadayana, nu nami narokok teh teu lain asing deui di golongan barudak sakola sapantaran arurang. Tapi ayeuna mah ti mimiti budak sakola nu ngangge seragam bodas beureum, bodas biru. Kebiasaan para pelajar ngarokok teh karayu ku iklan, ku rerencanganna serta lingkungan di bumina. Rokok tiasa nenangkeun urang, tapi ngan sasaat. Ai bahayana mah bakal karasa ku nyarira. Jami ngarokok teh sami eujeung ngasupkeun racun ka diri sorangan. Jami nu ngarokok teh sami wae jeung ngaduruk artos. Rencangan sadayana anu teu acan nyobi-nyobi rokok tong sok dicobi-cobi nya. Lantaran bahaya rokok teh seueur pisan sareng nimbulkeun resiko berat. Langkung sae mah acisna urang tabungkeun jeung meser kabutuhan pokok. Dupi dieu pidato abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.